Dikenalkeun heula sin kuring sadaya ti kelompok 3. Abdi Alula, Abi Pari. Abdi Tiara, diregepkeun ya videona. Tepangkeun sim kuring sadaya teh ti kelas D di dieu bade ngawawancara akang kitu ngeunaan basket lah kitu. Tah, jadi nu ku abdi sadaya terang teh kan akang ngalatih basket di SMA 7 gitu. Mohon. Tah, sataacana jadi akang teh ti iraha kitu resep kana basket teh. Oh, Abi resep kanu basket teh tos lila sih. Semenjak Abi masuk SMA itu teh tos resep kanu basketan gitu. Di mana pertama kali akang diajar basket? Pami pertama nama akang teh diajar teh pas SMA, awal masuk SMA terus mulai tertarik lah gitu kanu olahraga bola basket teh gitu. Jadi ya awal mula nama di SMA sih. Oh, di SMA teh kan pasti tos ngiringan basket gitu. Pasti kan aya kejuaraan tah. Jadi kejuaraan naon wae anu tos akang ya gitu. Tos akang menangkeun lah gitu. Upami menang mah teu acannya gitu nya. Kalau resta tapi nya nu atos di nya turnamen nu pernah dicobian gitu segala macam nu paling bergengsina gitu umpamina mah DBL gitu DBL terus aya siga Taruna Bakti gitu segala macam sih. Saha anu ngamotivasi akang janten atlet basket? Lamun saha nama awalna ti rerencangan gitu. Awalna tuh ti SMP gaduh rerencangan nu jago basket gitu. Tapi mulai tertarik nama pas SMA, wah babat rerencangan teh atau banyak menangkeun kejuaraan segala macam tah. Jadinya mulai abi teh termotivasi gitu. Jadi resep kanu basket hayang jadi sami lah siga rencangan gitu. Tah liantik itu kan pasti aya pajangan lah Kang. Jadi kumaha ya pajangan akang teh pas janten iyalah pemain basket gitu. Hampir tiap poe sih latihan gitu. Nepi ka Senin, Selasa, Rebo, nepi ka libur age anggar ikut latihan. Jadi nonstop lah gitu istilah nama. Jadi ya walaupun emang teu jago-jago pisan lah gitu nya, tapi nya aya motivasian gitu hoyong jadi pemainnya hebat lah gitu. Jadi nepi ka hampir tiap dinten latihan tuluy gitu. Kan akang ayeuna jadi pelatih basketnya. Kumaha kunaon akang janten pelatih basket? Awal nama gitu. Emang kan niatan ti awal nama yang jadi atlet. Tapi nya saukur mimpi gitu. Nya ningali ke depan nama, oh ternyata sekedar jadi atlet unggul, HDT bisa oge bisa kan jadi pelatih gitu. Abi oge mulai resep kanu ngalatih ningal pelatihna di aya lamun di Indonesia tuh series di basketna lah gitunya. Aya nama timna teh baheula mah Bandung Utama kene gitu. Aya di ditu teh pelatihna nu jago bisa ngaracik sa buah tim gitu. Jadi halus itulah pokoknya di Indonesia. Nah, abi ge mulai di ditu katingali gitu masian wah pemina mah jadi pelatih hege bisa iya lah gitu, bisa tersorot gitu selain nya jadi pemain ya, itu sih jadi termotivasi oh
hayang membuat sebuah tim lah gitu nu jago. Jadi akan jadi pelatih basket ya? Piraha akan jadi pelatih basket ya? Upamina jadi pelatih mah awalna teh di tahun 2018 mulai ngarintis pisan gitu awal ngalatih teh. Ari akan jadi pelatih basketnya sabaraha tahun sih Kang? Ya tinggal dietang sih itu di 2018, 18, 20, 21, 22, akhirnya 2 kilo. Tos genep tahun lah. Salianti ngalatih di SMA 7 di mana deui akan ngalatih basket teh? Aya nama aya ngalatih di nu SD Merdeka sareng di nu klub basket di nu namina teh klub Scorpio. Pangitung tos sakitu cekapna pertanyaanna. Ya. Atur nuhun ka Kang Adli. Ya, sami-sami. Pada di wawancara. Ya. Tenang Kang. Hatur nuhun Kang. Hapunten ya kalepatan. Manuk dadali nyuruput bihun cakap sakieu hatur nuhun. Wilujeng enjing sadayana.